amat. Mengapa pikeun hirup kieu rek nawar mental lahir di Amerika. Jadi budak Donald Trump. Tapi daekeun teh nya boga budak pas urang. Anu konsepna pas aliran hungkul. Usaha segala mesti coba. Mimiti ternak buyur. Nepi ka jual beli anak tuyul. Gagal we jeung gagal ah. Ngalamar gawe ka pabrik kudu nyogok. Jeung eta di syaratna termasuk akal. Kudu jangkung. Tapi tiang listrik jarangkung. Nganggur ding tadi garawe. Bruh. Aduh, ajaib boy. Langsung ke nuki ngasipan duit. Heueuh. Jigana urang lamun ngasongkeun ember, sugana ngasupkeun beas eujeun minyak. Pak. Bruh. Wah, ini nomor teh euy. Itu si Dedun, terus di mana aja euy? Bun, lagi mana? Iya euy, mau nasi padang. Gaya mana mah ayeuna sarapan teh mau nasi padang wae kan. Tipu ku aing Mas ya. Oh, atuh. Mumpun boga rezeki, urang kamari dititah ku bapak urang, ngadesel pare. Biasa, 2 liter dijual. Bruh. Ah, mana hayang? Dun, mana apa tuh si Nugi kamari katabrak motor? Aing teu ngadengi. Asli maneh keur layangan parah sia beuh. Ari standar motor teh naon? Ari maneh ada nanyakeun standar motor. Terus akhirnya si Nugi kumaha dirawat di rumah sakit tebah. Aduh sia, atuh parah euy teh pikeun ka dirawat kitu mah. Heuh, maneh parah. Ceuli nu kenca jeung tuur misah. Lah sia, kudu dioperasi atuh. Tepungkeun deui. Heuh kitu. Si Dedun daglung nya, sugan teh urang wae nu daglung teh. Di zaman Firaun ngojek oge. Tuh jeung ceuli mah misah. Aduh sia, kumaha tuh? Tah, dulu bah, cek dokter mah, nu bisa nyagerkeun si Nugi mah, ngan nasi padang. Pak. Nah maneh, dijual ka nasi padang. Heueuh, apa nasi padang teh mengandung vitamin ari maneh, anu bisa menyembuhkan luka. Oh gitu. Atuh kebeneran urang mau nasi padang. Tapi urang kesibuk, can bisa ngalanguk si Nugi. Ridwan Kamil ngajak main catur. Enggak sih atuh wakilan ku urang. Urang kebeneran naik ini ten si Nugi. Jeung nu urang rek ngalongok. Heuh atuh ari kitu mah. Ibikeun ka si Nugi. Urang mah nyaang ka si Nugi teh. Asa ka anak ucing. Urang balik heula heuh. Atuh. Alah, rezeki poe ayeuna nasi padang mantap. Adi sia naon ngajadog kidenya yang motor. Sepeda aing jadi ruksak. Aing nggak neuleuh sia anu teh neuleuh. Aing nggak hayang nyawa sepeda aing yang halus deui. Sok dulu teh kawan ini. Hayang nyaho aing nggak ieu sepeda kumaha. Hayang nyaho aing sepeda aing. Ari mana kunaon gelo maneh? Sarua. Bruh. Nugi, ti ayeuna maneh nepikeun ka lulus SMA, ulah keluar imah heuh. Naon kitu? Si Dedun neangan maneh nepikeun mau hansip sabatalion bah. Ari urang salah naon? Heueuh, senah mah maneh maling hayam si Dedun. Cing sumpah urang mah henteu.
Sumpah naoge dek kapur mana sawakawa. Oh, lauk kupang. Terus kudu kumaha tuh urang ayeuna. Pokoknya mah mana yang lamun pos si Dedun langsung nyumput tuh nya. Hah? Oh, tuh nuhunna infona. Bang Jaki ya poena hirup aduh. Duh, pambulangan nasi padang leungit euy, gimana nya euy? Wah bener, cik sisa ada tenangan urang. Rahasia sieun. Woi, Nugi, dari mana keur naon? Dun. Nugi. Mana enggak sih operasina? Bener nya we ku nasi padang langsung cager. Bisaan dokterna. Oh, tapak jahitan. Operasi naon? Dari mana ada urang mati kuna naon? Terus si Sade mana yang ketabrak motor ke orang ayangan. Dagluk si Sade. Dun, mana kunaon jika nu lieur? Iya gi euy, urang kereneangan. Ceng sumpah urang mah Dun teu mau kaya maneh. Hayanan, ada orang mah teu boga hayang. Oh, berarti nasi padang urang si Sade nipu urang euy. Nugi, mana yang tadi panggil si Sade nya? Dititah naon? Oh, urang pajarkeun mau kaya maneh, urang titah nyumputan maneh. Bener si Sade gi euy. Berarti kita dikerjakan. Dikerjain meureun. Tah heueuh eta. Kudu dikasih pelajaran si Sade mah Dun euy. Heueuh gi, matematika atau fisika aja. Di, urang boga ide, jangan jailan si Sade. Kumaha carana Dun? Tadi. Gitu. Ayo atuh. Sok atuh paneh. Nasi padang. Main Nugi. Iya, urang di bare sebelah ku Bu Eti, tapi urang teh sarareubeul. Jeung urang teh nya aya sebuah mah. Oh, sok. Pang. Oh, sok lah, jeung mana urang mah seubeuh? Oh, atuh. Nuhun Gi. Oh. Aduh, pinuh euy. Laki euy. Oh no. Sukses. Sukses tuh. Bruh. Astagfirullah. Nah urang di dieu euy. Aduh. Alah, saya di talian euy. Aduh. Kumaha laan teh euy. Alah. Amboy. Hei Mas Boy. Nah, dari mana, Dun? Aku adalah. Aduh. Ini ya. Tinggal. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Iya mah pemola si Nugi mah. Mati, aduh. Parah banget di jailan teh. Mana apa di mana si Nugi ayeuna? Di Nugi. Heeh. Tuh di sawah keur kalah belut. Pang.
Hahaha, jebakan kedua. Lanjut, Gi. Mana? Sisa ada cacan ka dieu wae. Oi, budak Mangor. Oi, budak Mangor. Ari mana mau di mana eta? Iya, urang di tengah belut ku Mang Eter. Jeung ubar lapar, kayak diberi duit 20.000. Oh gitu. Bikin kurang tulikeun atuh. Main duit aja yang urang dikeun. Ya Allah, nah si Sade daglug-daglug teuing. Akan taruh di mana? Siang ku aing mah nugi siang. Aduh, masih nugi ka urang.